sihi hartina teu butuh kana tempatna teu butuh nu ngayakeunna teu sah naros di manana lalawanan kiamu nafsihina ihtiyaj butuh tempatna jeung kudu ngayakeunana eta anu mustahilna ari dalil cek aklina lamun Allah mikabutuhna kana tempat eta tangtuna Allah teh eta sifatna tangtu moal kaancikan 20 persifatan sedang eta kamustahilan tetep Allah kasifatan lamun Allah mikabutuhna kana nyieun tangtu ayarna sedang eta mustahilna tetep kiamu binafsihina ari dalil cek naklina Ankabut ayat genepna Innallaha lagoniyuna peku anjeun tuluikeunna. Nomor kalima sifat nu wajib di Allah teh sifat naon? Sifat kiamuhu binafsihi. Bisi hilap deui hiji wujud hartosna aya Allah lalawanan wujud Adam hartosna eueuh Allah hukumna mustahil. 2 sifat nu wajib di Allah ki hartosna heubeul teu aya mimi tina lalawanan kidam hudus hartosna anyar aya mimi tina hukumna mustahil. 3 sifat nu wajib di Allah bako hartosna langgeng teu aya tungtungna moal ruksak. Lalawanan sifat bako pana hartosna ruksak bakal aya tungtungna hukumna mustahil. 4 sifat wajib di Allah muhalafatul lil hawadisi hartosna beda Allah teu sarupa Allah jeung nu alanyar. Lalawanan muhalafatul lil hawadisi mumasalah lil hawadisi hartosna sarupa Allah jeung nu anyar hukumna mustahil. Tah nomor kalima sifat nu wajib di Allah teh sifat naon? Kiamuhu binafsihi. Kiamuhu jumeneng binafsihi kalawan datna. Naon kiamuhu binafsihi teh? Jumeneng kalawan datna. Jumeneng kalawan datna teh aya 2. Janten sakali deui kiamuhu binafsihi sifat wajib di Allah nomor ka 5. Kiamuhu binafsihi naon hartosna teh jumeneng kalawan datna. Kiamuhu jumeneng Allah binafsihi kalawan datna. Nah maksud jumeneng kalawan datna teh aya 2. Hiji Allah teu butuh kana tempat. Nomor kadua Allah teu butuh kanu nganyarkeun ngajelegkeun ngayakeun. Allah mah teu butuh kana tempat benten jeung makhluk semacam urang mah butuh kana naon? Kana tempat. Lamun teu aya tempat urang cicing di mana teh mal bisa aya. Deal ayeuna di mana? Di bumi. Di dieu. Tah berarti tempatna deal teh di dieu ayeuna. Ka mana-mana wae deal pasti butuh kana naon? Tempat. Ari Allah kitu henteu? Allah mah teu butuh kana naon? Teu butuh kana tempat. Atuh ulah naros di mana Allah teh?